Ya Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal urang ngalaksanakeun perintahanana hayu, urang lalaunan mantepkeun jauhan larangan-laranganana. Nu sok daek ngaji mah rada deres, tapi nu jauh ti pengajian. Usum Natalan milu ku ari Natalan. Usum tahun baruan milu tahun baruan. Lamun ngan sakadar nu Natalan jeung tahun baruan dan Kristen doang moal macet jalan. Nu ngabacetkeun jalan, anak-anak Ki Haji. Termasuk Ki Haji. Tanya lagi milu tahun baruan. Milu kitu Natalan, Masya Allah. Padahal mun urang nyaritakeun Natalan, eta teh ngan sakadar itu penyelewengan sama ngejeburuskeun urang. Ti ditu Natal di mana tama ayana di zaman Paus tama. Perintah ti Kangjeng Nabi Isa teu aya Natalan teh mengenang kelahiran kita dititah. Jeung teu aya tama ti ditu Natalan kudu dikitu-kitu andai kata mengenang kelahiran Isa Al-Masih teu kudu make rumbe-rumbe teu kudu. Jeung Natalanana teh moal jauh ti Islam pasti ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Isa, pasti tahlilan, pasti maca-maca Taurat atau Injil nu asli kan geus Injil nu asli nu kuari mah. Eta mah geus tahrif kabeh oge. Urang kuari katipu nyana Natalan milu rame, nyana tahun baruan urang milu macet Jakarta macet, Puncak macet, Cianjur macet, Sukabumi macet. Ieu pan lamun Kristen doang moal macet. Berarti budayanya ieu geus merambah ka urang. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Nah iyalah kudu dipikirkeun ku urang. Nu geus bebeja ka kula, kuari nu geus bebeja ka kula ieu anu leungit pamajikanana nu geus 3 poe, nu leungit anakna nu saminggu, anu geus leungit pamajikanana ieu mah nu leungit anak mah geus loba jasa tama, nu leungit pamajikanana ieu sekitar urang. Sekitar Balaraja, sekitar Cigaraksa, Cikupa, Pasar Kemis, Kemeta, kecamatan-kecamatan Tangerang Barat lah ya. Nulis lalengit pamajikanana. Beneran lain lalagaan. Ndek kamana ieu teh pasti untuk tahun baruan. Geus dibokingnya gameureun ku Korea ku bule. Ya Allah, ku lagi milu prihatin. Ditanya ku salakina anu boga anak sabaraha, anu boga anak 2. Anu boga anak 3, anu geus boga anak anu geus lila cenah rumah tangga ngan teu boga anak. Laleungit coba ieu. Kira ge beres tahun baru uncul deui. Periksa coba papalangkakan anak. Coba ngagedean tah teh coba. Masyaallah. Baheula urang ngadenge tahun baru, ngadenge Natalan teh di kota kuari maka urang. Ieu kakara kos kieu ada kok tahun berikutnya sesuai jeung Kangjeng Nabi mamin zamani illa badu sarrun beki goreng cilaka. Urang mah kuari geus karolot masih kena bisa menikmati ayat-ayat wallahu alam kahareupna zaman anak jeung incu urang masyaallah geus hararese lain lalagaan ieu mah. Zaman urang baheula keur leutik TV ngan saukur make aki. Aki geus hese teu bisa nonton TV. Kabelah dia nges make eta non gara colokan kuari wat TV di bawa nges make 3G nges make BlackBerry kuari geus aya sistem anyar deui. Wah geus sagala rupa canggih kuari mah nges kadugalan kagorengan di bawa terus setiap saat ka kamar mandi, di jalan, di mobil dan lain sebagainya. Malopo ka Gusti Allah. Ieu keur carita zaman urang aya keneh urang isu pageto anak jeung incu urang mun eueuh kiai nu teger engke di kumaha. Kiai geus balalangkrut kabeh kos kitu kabeh. Ku Gusti Allah geus dinonaktifkan Gusti Allah. Ya sarua kiai jeung lain kiai, batur geridit nyana leuwih hebat geriditna, batur nyen proposalna hiji nyana 5. Berarti cinta dunia lu ada sahan ngelempeng-lempeng jeung nasehatan anak incu urang coba. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Sementara eta budaya Kristen, budaya Yahudi geus merajalela luar biasa. Isu pageto pembangunan DG perumahan luar biasa. Nu geus teh urang deuleu sumarekon
Dulu BSD, dulu perumahan-perumahan gitu. Geus teu menyatu jeung agama. Api lain imah ieu jeung imah ieu teu wau. Hirup geus masing-masing. Al-Qur'an ngan sakada jadi koleksi di luhur lamari doang dibaca teu pernah. Komo dilaksanakeun mah. Nggak kumaha sekeliling urang ya perumahan lain ulah mun urang ningali motivasinya sangat bagus tapi kandas agama. Pemerintah geus teu bisa dipercaya ku urang, teu bisa dipercaya di bidang agama. Nah, mana aja pemerintah ge ancul-anculan kos gitu atuh. Pemerintah geus acak-acakan, MUI geus acak-acakan. Kuari geus kanyahoan aya sababaraha perusahaan anu make barang haram MUI make label halal halal geus sabaraha coba tapi kok henteu dilaksanakeun. Di samping eta deui aya nu lain perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan semacam perusahaan baso, semacam perusahaan-perusahaan ukosara itu ieu teh aya campuran-campuran barang haram ketika didatangan mah kadinya nyana nyaritakeun halal padahal make barang-barang anu haram ieu teh geus lain lalagaan di urang. Henteu kumaha juga kaharepna ieu. Ieu carita teori iwati urang mentayang ka Gusti Allah. Gusti mudah-mudahan anak incu urang disalametkeun ku Gusti. Dibere engke nu mawa petunjukna kiai anu lurus, kiai nu bener-bener nu ningalina Allah Subhanahu wa taala tanpa aya embel-embel nafsu jeung dunia. Amin ya rabbal alamin. Gusti Maha Kawasa. Tapi lamun urang ningali sejarah dari Kangjeng Nabi istimewa, zaman sahabat sangat istimewa, zaman tabi'in istimewa, setelah tabi'in geus mulai rapuh. Ya, 500 tahun Hijriah bangkit dari zaman Raden Patah. Tidinya tekebel kurang bisa abad. Di hari tajan pernah bangkit dari datang ke kuari. 1400 can bangkit dari. Kakarak endek kamari lamun nyawa sejarah kamari tinggal salengkah endek. Ketika Saddam Hussein jeung Osama bin Laden berjuang tinggal salengkah endek. Runtuh Kristen jeung Yahudi. Tetapi Allah encan menghendaki bunuh Saddam, bunuh itu Osama bin Laden, kuari bangkit deui. Encan kamari teh lamun sangat mengamati perjalanan Osama bin Laden jeung Saddam Hussein, dua manusia eta ngejungkel Kristen, ngejungkel Yahudi. Di urang teh kurang lantaran informasi dari ditu teh dikaburkeun. Teu meunang urang mencintai itu. Teu meunang urang teh terus mengikuti, teu meunang lantaran urang bertekuk lutut ka Amerika. Nah, kuari geus encan, kuari keur bujurna rarame na kuari teh. Urang mah teu paham ieu teh perseteruan antara Palestina jeung Israel, teu paham Syria, teu paham Mesir. Teu paham, nu paham teh ngan teu ukur kikituan mah horeng di gerona mah keur main anu dahsyat luar biasa. Mentak geus, urang kuari mah ngadoa bae andai kata Gusti eta memperjuangkeun agama kitu bae. Nyuhunkeun dipuntayangan ku Gusti, nyuhunkeun dibere kakuatan ku Gusti. Ieu pikir lamun di jerona lain kenakalan agama maknya orok di berondong drat naon salahna, maknya ibu-ibu di berondong drat naon salahna, naon kasalahanana di Irak maknya atuh perang kos itu ded masyarakat kabeh itu agama lantaran boga sejarah moal kaluar ti 10 negara sejarah Islam dunia moal kaluar ti 10 begitu diamati teh. 1 Syria, nomor kedua Mesir, nomor ketiga Baghdad, Irak, nomor keempat Iran, nomor kelima Turki, nomor ke-6 Yordan, nomor ke-7 Yaman, nomor ke-8 itu Palestina, ke-9 Israel, terakhir Mekah dan Madinah, 10 negara. Tiangan coba di tafsir hanya 10 negara. Orang cerita Kangjeng Nabi Adam di ditu. Cerita Kangjeng Nabi Idris daerah ditu, cerita Kangjeng Nabi Nuh di ditu, cerita Kangjeng Nabi Ibrahim di ditu. Oh, sacaritakeun sugan aya hiji nabi lahir di Cangkareng aya lain nu kamari. Emang isin ngadenge nabi lahir di Cangkareng. Masya Allah. Aya ngaranna teh ya Allah, teu pantes jasa. Tuh gini. Ingat ke MZ bisaan da MZ. Orang Kangjeng Nabi Muhammad mengenang biasa. Ya Habibi ya Muhammad nikmat. MZ ya mengenang MZ. Coba nu eta. Ya Habibi ya tugimin. Aya beta MZ.
Sakitu nama Masya Allah. Nah, mal keluar diri ini sejarah. Urang menyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim Syria berarti Syam. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh Turki berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ayub Baghdad berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kitu Yunus Menawi sarua Baghdad. Kuburan-kuburan masih aya kene. Nu mantak kuari lamun urang ka Baghdad moal mah 10 poe zarah aya beberapa nabi. Urang ka Syria aya sababaraha nabi, ka Turki, ka ditu ka Yordan. Incar kuburan-kuburan para sahabat. Masya Allah moal kaluar di negara eta. Nyaritakeun urang berbagai tafsir, nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh eta caah di mana, gunung Judina di mana. Geus araraya kabeh di negara itu kabeh turun. Urang mah kadi zaman hari teh encan aya. Encan aya Cikupa, encan aya. Encan aya Pasir Gadung, encan aya. Anyar sama kos itu. Tetapi lamun kurang diamati Indonesia nu anyar. Tahun 500 kakarak bedah Indonesia zaman Wali Sanga, tapi kuari termasuk negara terbesar Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyalah pohara Indonesia teh pohara Islam no wah loba-lobaan. Cuman kuari mengukur kualitas Masya Allah. Yang tetep baik urang ngomong tayang jaya baheula pejuangna para wali Allah janyana mapan teu maot. Mantak begitu Muhammadiyah ngaharamkeun ziarah bangkit bangsa Indonesia ka orok-orok hayang darah. Menang saha eta mun lain menang Allah moal bisa. Wah baik garara, penting mah zarah baik salat gitu. Timbal ka gede-gede, oh masalah. Ya Allah ya Rabbi, leilah lalakon dakwahna Kangjeng Nabi make metode anu rapih langsung ti Gusti Allah. Ketika itu teu beres. Ini kegeus datang deui rapihan manusia sangkan ulah ka neraka. Itulah konsep dakwah teh. Bebener jelema teh tuduhkeun jalan anu lurus. Ieu menang, ieu henteu bejakeun. Ieu wajib, ieu sunah bejakeun. Ieu makruh, ieu mubah bejakeun. Ulah eureun-eureun tanpa aya embel-embel muatan selain daripada dakwah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat. Pemerintah urang mudah-mudahan dibere teger, dibere lurus jeung adil. Para kiai ge mudah-mudahan dibere kararuat ku Gusti Allah sehingga bumi pertiwi Indonesia makmur, kuat agamana, kuat negara jeung bangsana sehingga urang kabehan ada dina ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.